Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, 5 warta nu parantos dugi ka meja sabubukna Bandung TV. Sejak kasanggeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tanggara Pasundan edisi Rebo Kaping 25 Februari 2023 simkuring pun asani raihan nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Mahasiswa anu kabeungkeut dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Bandung kamaring ngajora gedung Kapolda Jabar dina unjuk rasa. Eta para mahasiswa teh kungsi parerea omong jeung polisi. Eta nu daremo teh ngagegekan buruan Polda Jabar. Dina orasina anu arunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengskeun kasus korupsi bantuan sosial atawa Bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 tahun 2006 nu nitih 3 miliar teges dikorupsi. Eta unjuk rasa kungsi dieureunkeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teu arasup kaburuan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina, pihak polisi langsung ngaeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi boga angkehan yen eta unjuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digarawe. Dian ti eta, aparat ge mere disangkan mahasiswa asup ka gedung. Pikeun nepikeun orasina langsung ka Polda, tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. An keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan, antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon dipake ku mahasiswa nya tidinya antara nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi saheng siliherengan. Polisi ge kungsi ngancam saupama nu arunjuk rasa teu daek asup nepungan ka Polda, unjuk rasa baris dibubarkeun. Antukna mah eta anu arunjuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun pangadongsokna. Tanggara Pasundan dinten ieu urang cek afkan dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari saja ayeuna sampeurna jaga. Mugia janten lenyapneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngokolakeun Tanggara Pasundan simkuring pun asani raihan seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda. Urip Sunda. Urip Sunda. Gege. Singkuring dina Mustika Sari. Assalamualaikum. Dia dibedakan Urip Sunda.